Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dan udah sarang bidangan dongeng Sundanya. Kurang dongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara careos si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng emang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarekeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kabarayun sadayana. Sabada ngarasa cukup mah narima jamuan ti Kangjeng Adipati, si Endul teh laju pamitan arek neruskeun dewe cenah usaha arek ninggalekeun kadipaten. Atuh tiluanna teh balik dewe ka pasar sakumaha biasa yang barang. Tetela usahana teh lancar malahan mah kiwari teh arek balik deui ka lamur. Hayu euy, ayeuna mah urang mulang. Usaha teh hasil. Enya hayu. Buku dawek manggeus teu sabar hayang balik ka lamur hayang bebeja ka si emak atuh. Lamun dawek teh geus jeneng-jeneng diangkat jadi prajurit di kadipaten Nul. Bener Nul. Kuring duaan marek nyalang heula balik ka lembur. Nyampe arek merulang heula ka lembur mah ngan baeng ke urang janjian, urang panggih deui di padepokan euy. Dasarua, dewek kage arek balik heula ka lembur, arek mikeun oleh-oleh jang si emak. Tah ieu duit bikin kumaraneh ka indung bapa maneh euy. Di dewek itu dicuragan Nul. Ceuk si Nul bari ngasongkeun rajut ka hisi Jot jeung Winaya. Puguh we aturan teh mani molotot hejo ari nempo duit mah eta rajut teh langsung ditampanan. Nuhun atuh juragan nuhun. Keun ku dewek bakal dipasihkeun ka si emak jeung si bapa. Enya Nul. Nuhun pisan. Nya euy sami-sami. Kade sia kudu dibikeun ka indung bapa maneh. Ulah dipuka kawek ku sorangan. Moal atuh pasti bakal dipasihkeun ka si emak jeung si bapa moal teu bungaheun Nul euy. Tetela maneh teh juragan bager atuh. Teu salah dawek teh ngadunungan ka maneh Nul. Nya atuh teu salah ngadunungan ka dewek mah. Lantaran lamun dewek bunga, maneh ge kudu bunga. Lamun dewek senang, maneh ge kudu senang. Tapi lamun maneh cilaka jeung sangsara mah, dawek mah moal miluan atuh Nul. Dasar sia mah badega kepleu sa Ijot. Antara dunungan jeung badega teh sia kudu papait sama manis. Kudu sareundeuk saikel, sabobot sapihanean. Nah, hari maneh belegug. Nya henteu belegug atuh Nul. Pinter dawek mah pinter. Kapan lamun maneh beunghar nya pasti milu beunghar. Maneh senang milu senang. Tapi maneh cilaka atawa sangsara embung kelaanan atuh. Dasar sia mah tah adol sia. Hayang ngeunahna wungkul. Lamun lain dulur sepaguron mah ku aing teh geus dipecat, sia teh geus dipecat. Nya pira kue atuh rek tega ka dewek Nul. Kudu karunya ka dewek mah kudu ngogo ka badega teh da lain batur atuh. Rugi aing mah boga padega kawas maneh mah euy Ijot. Tapi keun bae lah. Nya teu rugi atuh teu rugi. Kapan maneh ge moal jadi dunungan lamun eueuh dewek duaan mah euy. Kulantaran dewek daek jadi badega maneh, jadi maneh teh jadi juragan atuh juragan di agan-agan. Sia mah ngagan-agan teh di hareupeun batur, ari keur kieu mah weu sasaha. Angger we sia mah kawas ka sasama ka dewek teh euy. Kapanan kieu-kieu ge dunungan sia kurang ajar. Kapanan lamun keur kieu mah weu sasaha urang teh dulur sapaguron atuh piraku rek nyebut juragan ka maneh teh euy. Tapi lamun di hareupeun batur mah ya pasti dewek duaan teh nyebut juragan, nyebut agan. Kapan ajaran maneh ngarah maneh loba anu nyebutkeun juragan atuh kudu nganuhunkeun ka dawek teh. Geus moal balik ngobrol jeung si Ijot Mandul. Ayo ayeuna mah urang sagancangna balik ka lembur. Nya moal bener ngobrol jeung si Ijot mah kudu ngobrolna
Jeung tangkal kai maneh mah sia Ijot. Eueuh ngarekan ka dewek nu gelo ai maneh nu saku kabina-bina teuing atuh. Bogana sia mah lamun cacapek teh hayang menang sorangan, hayang ngeunah sorangan, kumaha karep sorangan. Ih, ejik tuh ngobrol jeung tangkal kai atawa tah ngobrol jeung kuda sia. Ulah kitu atuh ulah kitu euy. Kieu-kieu ge dewek teh kawan bade ga maneh nuul atuh henteu gelo sia. Anya hayu urang neruskeun lampahkeun. Dewek kapan anu ti heula? Hanam sia hanam. Atuh nu tiluan teh neruskeun di lampahna we. Arek marulang ka lembur. Si Ijot jeung Winaya arek nyelang mulang heula ka imah. Arek nepungan heula kolot napon kitu di Sindul sarua. Engke cenah arek janjian panggih deui di padepokan Ciburuy. Teu kacaturkeun nu tiluan teh geus tepi ka lemburna sewang-sewangan. Indung bapana Winaya jeung si Ijot teh bunga. Lantaran tetela gening cenah ku alpuka babarengan jeung si Endul teh anakna teh kiwari nyorang kasenangan jadi kabawa naik darajat sekomo basa apal. Lamun si Ijot jeung Winaya teh geus diangkat jadi prajurit kadipaten. Tapi ari bapana si Ijot masih kene cangcaya nah bener cenah eta caritaan nu jadi anak teh. Wah, nu bener si Ijot. Siap mentong ngawadul deuleu. Mentong abong sapira ku sia diangkat jadi prajurit teu bobogoh mah deuleu. Leres atuh Abah. Abi mah teu ngabohong atuh teu ngabohong. Abi teh parantos di istrenan janten prajurit atuh. Wah, nah aku mah mimitin ya si Ijot. Pangna maneh diangkat jadi prajurit teh. Beureunan, nya kudu aya usaha heula sia teh. Minimal kudu boga blek duit deuleu. Hayang jadi prajurit teh. Kapan tegampang kiwari mah dulu. Kari-kari maneh diangkat jagala. Piraku teu puguh mah bah. Kapanan abi tiluan teh geus mantuan prajurit kadipaten basa newa karaman atuh bah. Kieu lalakonna mah kupingkeun ku Abah. Barabat bae atuh ku si Ijot teh dicaritakeun we ka bapana. Naon rupa kajadian anu geus karanapan di dayeut teh ditek-tek eueuh nu kaliwat. Jeung deui make ditambahan sagarupa. Dipalar bapak nanti percaya ka manehanana. Tak jadi gitu Pak. Jadi Ijot teh pokokna mah boga jasa ka urang kadipaten teh. Malahan mah pupuhuk pasukan teh nyata nu ngaranna Witama kataji ku kahebatan Ijot. Lantaran jadugna karaman kapan ku Ijot. Rag-ragna teh Pak ku Ijot. Baju malih teh geus kitu mah mani percaya atuh. Jeung deui aya rasa reueus tetela geuning cenah. Han teu mubah di titah maguron ka kita teh. Ayeuna geus ngabuahkeun hasil. Si Ijot teh geus diistrenan jadi prajurit. Malahan mah usaha barengan jeung si Endul. Bapa ngarasa reus bah. Han teu mubah. Ku bapa maneh teh di titah maguron ka kita Pak. Tetela geuning ayeuna ka hasilna. Enya atuh malah mubahnya ngaguronkeun Ijot ka paguron teh. Tah ieu yang meuli bako ieu. Ieu gaji Ijot atuh gaji Ijot. Cek si Ijot ari teh bari musiwal ngaluarekeun duit tina rajut song diasongkeun ka babana. Puguh we atuh bapana teh maneh bunga teteh geuning cenah anakna teh. Kiwari teh geus boga panghasilan. Teu nyahoan lamun eta duit teh kapan pamere si Endul eta mah. Dasar si Ijot atuh kelu henteu dibejakeun anu sabenerna. Bah Jumali teh maneh bunga atuh gancang duit teh ditampanan. Bah, wah nuhun jang. Teteh geuning kakara gawe ge. Kos bisa barang bere ka kolot. Abah teh ngaraja reus. Ayeuna abah teh rek bebeja we ka tetangga. Maneh teh kiwari geus jeneng jadi prajurit euy. Kitu kayaan di imahna si Ijot. Sedengkeun ari kayaan di imahna Winaya. Winaya mah bebeja we anu saujratna. Lamun manehna teh kiwari geus jadi prajurit di kadipaten lantaran jasa si Endul. Kulantaran ngabdi atawa ngabadega ka si Endul jadi kebawa senang. Malahan mah duit langsung dibikeun ieu cenah ti si Endul. Puguh he atuh indung bapana Winaya teh mani simpati ka si Endul teh. Tetela anakna bisa naik darajat teh gara-gara bebarengan jeung si Endul. Mah teh ngarasa bunga ujang lantaran maneh teh kiwari geus nyorang kasenangan. Lantaran bebarengan jeung Jang Endul. Kukituna lamun engke panggih deui jeung Jang Endul bejakeun kitu.
Nuhun pisan cek emak. Sumuhun mak. Engke pami penak deui sareng si Endul. Ku abdi tangtos bakal didugikeun. Kahade maneh winaya kudu bisa beunang dipercaya ku si Endul. Ulah nepikeun kanggo ciwakeun. Maneh teh kudu bebela kadunungan sanajan eta teh batur sapaguron oge. Sumuhun mak. Abdi tangtos bakal ngajalankeun padamelahan sakua mistina. Sok sanaos eta teh kapan masih dulur sapaguron. Ih, enya syukur ari kitu mak percaya ka maneh. Teteh lagening eta jang Endul teh bisa mawa kana kabagjaan pikeun kahirupan urang. Sumuhun mak. Ugu abdi ge hanteu nyangki. Kapan anu disangki nama si Endul teh murid anu pangbodona. Jelema anu pangbelegugna. Tapi teteh lagening kiwari teh naik darajatna mak. Nya. Ugu ge emak teh ngarasa kaget basa maneh kungsi nyaritakeun lamun jang Endul teh teteh lagening anakna Kip Antar Geni anu ngawaris harta karun. Mage maneh ngaranjuk kaget teu nyangka. Enya geuning kitu horeng teh mak. Ari milik manusia mah teu apa meureunan parantos aya guratanana. Eta si Endul teh kedah dikersakeun jadi jalma anu beunghar mak. Jadi sodagar anu kacida beungharna. Pon kitu ditiasa nyanak mawa kasenangan pikeun batur ka sapaguronnya abdi duaan jeung si Ijot. Nya kapan sagala rupa geus diatur. Nya urang teh kudu milu syukur kapan geuning urang teh jadi sarua ka bawa senangna. Kitu kayaan winaya mah beda jeung si Ijot. Atuh si Endul ge anu mulang ka lembureunna. Indungna si Endul teh meni bunga lantaran anakna teh geus balik ti dayeuh. Bari hasil usaha teh teteh lagening cenah meni mucekil. Malahan mah bari mawa oleh-oleh sagala rupa. Si Endul hanteu lila. Laju he atuh cenah bebeja manehna teh arek indit ka paguron. Nyata arek nepungan kita pak. Arek janjian deui jeung badegana nyata si Ijot jeung winaya. Abi mualami mak. Ayeuna bade angkat deui ka Ciburuy. Kapan bade neraskeun di usaha? Nya jig ujang. Sing lancar usahana. Salabak tos we ka kita pak ti emak kitu. Sumuhun mak. Ku Endul pasti tangtos bakal didugikeun. Atuh ari geus kitu mah si Endul teh neruskeun lampah we. Arek ngajugjug ka Padepokan Ciburuy. Keun urang tunda ngeunaan si Endul anu keur lumampah ka Padepokan Ciburuy atawa ka lembur Ciburuy. Ayeuna mah urang caturkeun deui kilintung saparakanja. Tibasa gagal menangkeun harta karun teh kilintung teh hanteu cicing saanyana mah. Tapi terus mikir neangan tareka. Kumaha carana cenah bisa ngampimilih eta harta karun? Atuh neang rupa-rupa caranya hiji-hijina tiba teh kudu minang saraya we ka jalma sejen anu bisa nyingkirkeun atawa maehan si Endul. Kilintung utus anak buahna. Neangan jalma anu sakirana bisa dipercaya. Nya kaparengan geus meunang saurang jalma anu dianggapna teh jalma gagah, jalma sakti. Ari eta jalma teh tayalian di Sibirawa, jago di Tatar Kidul. Sibirawa anu geus beunang kabawa ka pamukiman eta Karaman naung hideung keur ngobrol we jeung kilintung sabarakanca. Si Asmo jeung si Galing oge aya. Jadi anu kudu dikojoran teh nyata jalma anu ngaranna si Endul. Bener teh salah ngaranna teh si Endul. Nya ti Padepokan Ciburuy. Kuring sanggup pikeun ngajalankeun pamenta ati. Asal ati ge ulah arek jelir janji kudu lek mayar. Sakumaha kasapukan di antara urang ngeunaan bayaranana. Ulah saleumpang pokona mah dijamin bakal dibayar. Ngan panuhun jalankeun heula pagaweanana. Kuring ge teu wani jalir janji pasti bakal dibayar. Alus ari kitu mah heug. Tapi ke nah kumaha eta ciri-cirian jalma anu ngaran si Endul teh? Pon kitu deui di mana cicingna? Nah di paguron Ciburuy. Ari cicingna mah ayeuna teh nyaeta di Pasir Loa. Nyaung-nyaung we sorangan. Teuing keur naon eta mangkeluk teh. Anu jelas ari asal namanya tati paguron Ciburuy di kampung Ciburuy.
Sedangkan hari ciri-ciri nama jalma nate badak kenyum. Pokokna mah badak tangigul. Awak nate teu ilahar jeung batur. Jika anak buta we beteungna ge budayut. Ngan palabah beungeut pikasirieun. Eueuh. Serem-serem na tah kitu. Laras Kang, pokokna mah awak nanti badak enyum lah sagede anak buta we pokokna mah. Beuteung nama ni budayut. Ngan ari beungeut nama pikasirieun eta si Enduh teh. Hahaha. Kitu horeng teh. Ukur kudu nyang hareupan jalma pantar kitu. Hah, gampang gerak kuring mah. Pokokna mah eta jalma nu ngaran si Enduh. Ku kuring bakal diala. Kuring acan kungsi misleuk maehan jalma. Sokomo pantar si Enduh kitu. Tapi ke nah naon kahebatan si Enduh teh? Henteu hebat ari sadaras nama si Enduh mah. Semohon da teu pisaeun ari kana ilmu silat mah. Ngandu kating kumaha da meunang bae tah, boga kasaktian eta jelema teh. Nya Kang, malahan mah kungsi ku kuring ge diracun da jelema teh. Sugan teh nya paeh, tapi teh lah masih kena hirup. Teu mempan ku racun, jeung deui basa arek ditubles ku bedog. Ting kunaon? Dak lumadak we. Kawas aya tanaga anu ngabantingkeun kana awak kuring. Tah eta kasaktian mah ting kasaktian nahaon aneh pukuna mah. Dari nilik tina jurus nama sakainget saya mah malahan mah dina narajangna oge teu pararuguh. Anu jelas rada lenger teh si kurang ajar teh lenger. Alah, geus sababaraha kali kuring jeung si Asma teh nandangan kapanyiksa teh si kurang ajar teh kasiksa pokona mah. Jadi eta jalma nu ngaran si Enduh teh teu bisaeun kana ilmu silat. Leres kitu pisan Kang, teu tiasaeun ari kana ilmu silat mah. Aneh atuh. Nah, maraneh teh beuteung mampu pikeun ngajoran si Enduh. Ih, kapan cek tadi ge? Eta jalma teh kawas anu boga kekuatan anu teu katingali, boga kasaktian tak kitu. Jadi kitunya, kuring jadi penasaran. Kakara manggihan jalma sarupa kitu mah. Tapi keun, tangaranan kuring geus mesat pedang si sambar nyawa. Lamun ieu pedang geus kaluar tina warangkana, pasti musuh teh bakal ngalayang nyawana. Sirahna bakal ngagelenceng. Sok sanajan eta si Enduh sakitu saktina, sakitu badagna. Asing percaya bakal paeh. Ya mudah-mudahan we atuh salira teh tiasa ngocoran eta si badak kenyum tah si kurang ajar si Enduh. Oh nya. Memang leres anu dicaritakeun ku anak buah kuring ge kitu pisan. Eta si Enduh teh kawas boga kasaktian. Enyakeun ulah salempang, pokona mah eta jalma nu ngaran si Enduh bakal dikojoran. Engke uluna bakal dibawa ka dieu. Ku kituna ayeuna keneh kuring arek init pikeun ngajug-jug ka pasir loa. Si Enduh bakal dipaehan. Cumohon mangga. Ngan punten we ieu teh moal anu nganteur. Nya mangga we payunan ku nyalira. Buku ge inggis kanyahoan. Saupama nya ta si Enduh apaleun ieu teh. Kengeng parentah di kuring. Pon kitu anak buah kuring. Tang tos inggis goreng balukar kumaha lamun di arah-arah ku eta si Enduh. Nya teu naon, keun. Ku kuring bakal diteangan ku sorangan. Atuh eta jawara bayaran anu ngaran si Birawa teh kuragi we ninggalkeun leuweung pamukiman Karaman Maung Hideung arek ngajug-jug ka pasir loa. Si Birawa kiwari teh geus ninggalkeun leuweung terus we kebat lumampah arek ngajug-jug ka pasir loa sakumaha pituduh ti Kilintung saparakanca. Arek diteangan we cenah arek ditatanyakeun kulantaran geus menang pituduh atuh teu hese. Eta pasir loa teh kiwari geus kapanggih ku si Birawa. Rek ngajanteng merhatikeun kayaan di eta pasir loa teh leuwih jalma saurang-urang acan. Ieu nu disebutkeun pasir loa teh. Keun, ku aing urang teangan di luhur. Da cenah cicingna teh di saung. Nya, kudu kapanggih ta si Enduh teh. Geus kitu mah eta si Birawa teh laju we naek ka luhur pasir. Arek neangan tempat matuhna si Enduh di eta pasir. Euleuh mitra. Paktosna geuning parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jejer carita si Enduh jawara olok ke jodohi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang saolanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.